Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda halaman 20. Aya apresiasi carita pengalaman. Ieu carita pengalaman menang nulis Haris Setiadi. Judulna Ngabuburit. Ku ibu dibaca didangukeun terus di pahaminya. Ngabuburit. Usum puasa, usum ngabuburit. Jadi emut kana dongeng ceuceug keur alit. Emut sote pedah we ayeuna abdi oge keur puasa. Beuki karaos murilitna patuangan. Beuki emut kana dongeng cece. Meureun cece oge kapungkur sakieu laparna. Cacak abi wae ayeuna tos kelas 5 sakieu asa kasiksana. Komo ceuceu harita teu acan sakola SD acan cenah. Nah ini dia ada seorang adik ya. Dia itu katanya inget sama dongeng tetehnya, kakaknya. Cece itu teteh atau kakak. Nah dia itu inget sama cerita tetehnya, berarti di sini dia akan menceritakan cerita tetehnya. Kata dia, sekarang aja dia yang kelas 5 kalau puasa itu perutnya lapar banget, apalagi tetehnya, kakaknya ya. Nih si cece-nya, apalagi si cece mah belum sekolah SD. Lanjut. Ais entong di kamar wae atuh ngabuburit geura. Jalan-jalan ka mana mah ngarah teu karaos. Mamah anu nuju ngadamel kolak ka kuping gogorowokan ti dapur. Oh, jadi itu ada mamahnya yang teriak ngasih tahu jangan di kamar mulu, jalan-jalan aja sana atau ngabuburit biar enggak ngerasa lapar. Terus moal ieu nuju resep maca. Cek abdi bari api-api mukaan manglen anu ti tadi ngagoler gigireun. Niat mah maca tapi geuning lapar karaos wae jadi teu purun naon. Kalah ka emut kana dongeng cece. Karena kata mamanya kan disuruh buat ngabuburit, terus dia si anaknya ini bilangnya si Ais ini bilangnya enggak lagi baca buku gitu. Padahal api-api soalnya buku ge nu ti tadi ayanya ngagoler di gigireuna niatna mah dibaca tapina lapar wae jadi henteu fokus macana, malah kalah kainget karena dongeng ceceuna. Cece teh kapilanceuk abdi putra uwa. Oh, cecenya itu kapilanceuk berarti anak uwanya. Kapungkur mah bumi uwa teh caket abdi tapi ayeuna mah ngalih ka Bandung. Atuh cece oge ngiring ngalih ka Bandung. Ayeuna mah nuju kuliah cece teh. Kapungkur mah basa caket abdi keneh sok sering ngadongeng. Nah cecenya itu kan anak uwanya. Dulu mah rumahnya dekat sama dia, tapi dia pindah ke Bandung. Orang tuanya pindah ke Bandung, jadi si cece juga ikut pindah ke Bandung. Resep aya dongeng sasatoan, aya dongeng pengalaman. Sakali mangsa cece ngadongengkeun pengalaman dicandak ngabuburit ku tatangga. Cenah harita cece teu acan sakola. Yuswana oge nembe 5,5 tahun. Di alit cece tos rajin diajar puasa. Harita oge kitu poe mimiti ngalakonan puasa. Nah, waktu si cecenya deket rumahnya itu dekat sama si Ais, dia sering banget cerita ya dongeng hewan, terus dongeng pengalaman. Nah yang paling dia ingat sekarang itu waktu si cece dongeng ngabuburit diajak sama tetangganya. Nah si cecenya itu dulu usianya 5 tahun. Pas awal banget hari pertama puasa. Lanjut. Pas sore, cece anu keur ameng diburian diajak ku teteh-teteh tatanggina jalan-jalan ngabuburit ku
ua oge di widian komo teteh anu ngajakna teh murid ua pisan. Duka pedah tebih teuing, duka pedah poe munggaran puasa di tengah jalan Cece teu kiat nahan lapar. Untungna harita teh caket ka bumina Wadidi sobat ua. Ningalieun Cece pias cenah teteh anu ngajak teh nyimpang ka bumina Wadidi. Da apaleun Wadidi sobatna ua. Di bumi Wadidi, Cece digolerkeun dina kursi panjang. Da leuleus teu bisa calik-calik acan cenah. Ua Mimih istrina Wadidi, Cece disuguhan susu coklat sagelas jangkung. Leguk-leguk dileueut nepi ka seepna. Malah cenah harita Cece nyuhunkeun deui sagelas nepi ka seep deui bae salegukeun. Nah, jadi ceritanya itu waktu sore-sore si Cece lagi main di buruan di halaman rumahnya, diajak sama tetangganya, tetangganya. Namanya ngabuburit pasti jalan-jalan ya, jalan kaki gitu. Nah, pas sampai di depan rumahnya Wadidi, dilihat sama siapa ya istrinya tadi teh, Mimih. Pas dilihat tuh ternyata mukanya pucet katanya gitu. Terus digolerkeun dina kursi, ditidurin di kursi yang panjang karena nggak kuat duduk. Dia saking lemesnya ya. Kita kan kalau hari pertama puasa malah sukanya ini tiduran mulu ya. Nah, dia itu jalan-jalan. Ini baru 5 tahun usianya, udah pinter ya, udah belajar puasa. Nah, pas ditidurin Mimihnya bikinin susu coklat segelas. Susu coklatnya segelas besar gitu. Pas diminumin seepna, pas diminumkeun teh ternyata malah minta deui karena kurang gitu. Susunya kurang padahal dia lagi puasa ya. Si Cece-nya kacaritakeun teteh anu ngajak ngobrol teh kareuwasan gura-giru balik ka ua ngawartosan Cece mopo di Wadidi. Uihna Cece digandong ku ua. Cenah ua dinanaha ku Wadidi pajar maksa budak sina puasa, padahal ua mah teu maksa. Estuning kahideung Cece bakat ku palai diajar puasa. Emut kana dongeng Cece, abdi jadi asa isin sorangan mun kudu eleh ku lapar jeung hanaang. Cece oge geuning anu harita alit keneh pisan tos karesa maksakeun diajar puasa. Komo ieu abdi tos kelas 5. Nyaah tahan we lapar meusan mah. Nah, terus ibunya si Cece-nya itu kaget kenapa pulang-pulang si Cece malah digendong sama Wadidi. Terus Wadidinya ngasih tahu ke mamahnya si Cece, ulah maksakeun budak puasa, padahal mah bukan maksakeun budak puasa, tapi emang si Cece-nya pengen puasa. Nah, terus dia ini, nah sekarang si Aisnya itu jadi malu. Kenapa si Cece-nya baru 5 tahun udah belajar puasa, kalau Ais udah kelas 5 tapi masih males-malesan buat puasa. Terus Ais gugah maghrib buka moal, mamah ngaguyah-guyah astagfirullahaladzim teu karasa jadi ngalayap. Tapi teu karasa abdi kasarean nepi ka maghrib, eta nu puasa katidurannya sampai maghrib. Ngabuburit teh kalah dina kasur, cek mamah bari ngusap sirah abdi nuker nyiuk kolak pisang karesep. Itu cerita tentang si Ais yang nyeritakeun cerita tetehna. Tah soalna nu ieu naon tema nu dicaritakeun dina carita di luhur, temanya tentang apa tadi ceritanya yang ibu ceritain. Terus saha wae pelaku dina carita eta kumaha watakna. Saha wae tadi si Ais kaos kumaha watakna, Ceceuna kaos kumaha watakna.
Mamahna Ais kumaha watakna, mamahna Cece kumaha watakna, Wadidi kumaha watakna jeung naon ibu lupa mulu sih. Mimi kumaha watak teh karakter ya, karakternya kayak gimana, baik atau galak atau apa. Nomor 3, di mana iraha jeung kumaha suasana kajadian dina eta carita, di mana caritana, kapan caritana, jeung kumaha suasanana. Nomor 4, kumaha jalan caritana eta carita teh. Jalan caritana carita mundur majunya karena keur pas ayeuna terus nyaritakeun anu kalangkung terus hudang deui dihudangkeun ku mamahna si Ais. Lagunakeun kecap-kecap naon pangarang nyebutkeun palaku dina eta carita. Nomor 6, amanat naon nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Amanatnya apa? Pengarang itu pengennya pembaca harus gimana gitu ya. Ditunggu hari ini ya jawabannya. Jangan sampai besok-besok dikirimnya ya, hari ini aja langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.